asal bulan puasa ge para ranas banget nih kuat membelentrang kieu. Coba di jero masjid nih kuat hararudang. Encan selesai oge pengajian anggeus we urang balik teh heula Coba deh kudu kuat ulah sampai batal Ojon kamari urang kabita ku si Amel. Mumpung eueuh jelema haus wae bulan Ramadan teh. Manis banget cucu deh Amis mau diendul tempat tempoh lah besing ayam manusia tapi eueuh da Dinda Serambi Mekah. Eko teu puasa kita sahur seger banget. Wanita seti. Ih, bukannya yang wanita seti ya. Ini apa ini lagi ngumpetin apaan sih? Ih, apaan sih itu? Ih, Amel gendok. Ih, kok kamu nggak puasa sih, Mel? Ayo gitu puasa. Kan kemarin mah lagi dapet, sekarang mah puasa, Eke. Nah, masing-masing hidup mah Ya bukan masalah masing-masing, dikasih tahu. Nah banget ya Mau bibita wae ngagodin teh. Bulan Ramadan minum marjan enak Bener gemes. Wanita seti Iya, dengerin. Rajin puasa, Amel. Jadi kita sahur lain masalah tersahur nyawat tuh. Harus beribadah puasa. Ya Ibu Ustazah Ih, emang aku mami dede. Dasar wanita seti kemarin dia nggak puasa bodoh amat. Dasar wanita seti. Iya urusan Eke tuh puasa aja. Ayo berhijab ye. Amel, Maiku udah menghargai anu puasa atuh. Eke teh sahur nu ngahudangkeun kan Eke mah ngontrak. Ya di imah ke ngadaharesna ulah di tempat umum kos kieu. Ini dege jelema Ya urang puasa, urang geus balik pengajian. Tadi Eke ampruk jeung wanita seti. Itu si Uis lain. Uis kemarin mainan teu puasa Terus ayeuna henteu. Mana? Nyaho cenah puasa Jeruk aramis banget masakan mal. Bung Ini buka gitu na oge awal-awal Ramadan ieu Ramadan kan 30 hari. Mana karek 3 hari. Urang kamari teu puasa, pireku ayeuna teu puasa. Mendingan buka deui we buka. Eta meuli di mana sih? Itu di tukang endul Aya keneh. Di Mang itu tuh, di Mang naon sih itu tuh. Ini aus banget. Tuh ngeunah ngeunah tuh. Anter yuk, anter. Ayo. Is, ku kumpul baju lebaran can si budak. Kan baju lebaran, umurna nepi moal nepi ka lebaran. Nya. Tapi geus adat istiadat orang dia sih. Rek lebaran teh jauh kene geus mikiran baju lebaran. Bu Haji meureun teh mah nya. Heeh. Nya nungtutan is di ayeuna. Jeung naon baju lebaran Bu Haji eta nang dipake lagi sapoe angger we make daster. Heeh. Aing geus meuli daster. Makanya orang mau beli daster we. Geus latong meuli nu halusnya. Baju lebaran mah ratus-ratus Bu Haji nya. Masya Allah banget komo eta. Ngadengheun teh tatangganya. Ieu rek meuli katbol, ieu rek meuli katbol. Katun bolong cenah. Ya Allah. Heeh. Cing teh kete pas lebaran teh. Brak we, kabeh marake katbol. Bu Haji enak jam berapa sih kiranya Bu? Aing teh make jam kodok di HP isi teh.
Si Is. Geus burit ayo. Jangan itu mah. Jangan naon. Buka. Angke we gampang ah. Sugana yang muka imah. Muka imah. Hanya tukang dagang sete ah. Ayo. 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 Urang teu saur sia keur peuting, nu ngarak bedug ah. Ya orang masau. Atuh cenah mah rek buka ayo. Hei Amel. Mana mau naon net? Abusti es. Wah Haji, si Hari mana teu puasa? Tuh, tadi yang buka. Mana oge? Nya meureun mana ngabibita wae. Tukang endul cenah yang meuli jeruk. Nya meureun ningali mana da ngabibita. Amel, itu bulan puasa kuduna mana ulang ada RS bari leuleumpangan kieu. Ya heueuh, ngahargaan lah. Bukan bae akhir rupa masing-masingnya tuh Bu Haji. Ah, Nonton gitu. ulah mending buka Bu Haji. Ayo mendingan balik ka ditu yuk. Mendingan balik ke Singkabita. Ulah babarengan jeung wanita Seti. Bah mending buka we ayo tuh. Dosa mana teh. Astagfirullahaladzim. Ayo jadi teh buka ayo. Ayo. Gara-gara Bu Haji sih. Amel ulah gitu nah mana rek puasa teu puasa jero imah ya bareng dahar mah. Mungkin baiknya Bu Haji urusan eke. Ah, Dosa, Mel dosa nya. mane puasa bibir meni berem. Nya bae beureum ge nya teu menggoda batur ieu nya. Batu mah puasa teh bibirna parias Pos anu gering tipes. Kita di kurungan ya. Oh bulan puasanya, tapi ayeuna berkeliaran kieu. Bisa banget ye. Setan ada bungkeulekan. Setan bungkeulekan. Amit-amit so carantik banget. Ah, ih. Arak dibere parah be karunya ya manuk teh. Aduh. Aduh. Poe kieu segar banget teh puasanya. Aku nya puasa tuh. Ieu mana boga manuk mah. Boga itu sih loba tuh ibarat. Jual we atuh hiji mah pake mayar hutang teh nu 50. Sama ya wae, ke gampang ke menang di pegawaian ieu da. Ya, Oh wes, ieu mah. ka mana sih? Tadi teh ka mana mah? Oh, Angkat dah. cenah tadi antir cenah ka biuai neangan gamis jeung lebaran. Tadi ngomong dah mangkat, di keluar cenah. Ini sungut mana teh bau. Bau naon? Berarti teh puasanya. Insyaallah. Arek naon sih ka Maoda, pasti rek ngecelok duit dah. Ayeuna mah geus balaksa ka balik deui ka Maoda. Teh nyaho. Ngarinjem duit. Itu anak lagi kersare ditinggalkeun. Teh hidang kades ya. Yo, ayeuna mah enggeus nah parindah deui ka Maoda. Ieu teh meureun imah mana kudu dibayaran meureun ngontrak. Sabulan berapa duit? Sebulan aya 400.000 mah. Geus mendingan balik cek aing mah duit teh pake nabung, geus kahiji jeung Maoda. Udah segala hayang misah. Ya tadi napa yang diajar mandiri. Mandiri segala mandiri maneh henteu gawe henteu naon oge. Nya ayeuna teu gawe soto nya sugan we ke geus lebaran mah aya deui wae pagawean. Nya puguh dibutuhkeun mah ayeuna rek lebaran meuli daging, meuli baju, meuli sagala rupa. Da anak teh kudu dipakean, si iem ge kudu dipakean. Hayo we yang balik deui jeung si iem cak aya ge enggeus mendingan sorangan tong balik deui jeung si iem. Aku kudu dek soranganan di wae mah. Nya keumpeng geus mendingan kena pepegatan. Ayeuna mah kan sia boga anak, boga awewe jadi mikiran resiko, mendingan jadi duda cek aing mah. Duda oge loba duit mah ngeunaheun Bel. Nya ngeunaheun sia mah nya duda nya beungeut pas-pasan duit eueuh nya saha nek laku mah lusudieun. Cuma sia mah laku da kasih iem doang. Oh, sudahlah. Ayeuna nek lebaran sia eueuh pagawean, eta budak kumaha wae cenah eta sakitu teh sia susu pake susu naon eta si Neng. Susu raos. Eta budak kilo gede amat baka susu nu kitu aing mah karunyakeun da. Yuk. Ngalamun wae geuning. Ngalamun Bu Haji urang aus. Ya ayu aing ngaranna puasa mah pasti aus. Cuman urang kudu bisa nahan. Tah, ulina ulah jeung nu kosarari itu anu bari ngajingjing es, bari nginum sagala rupa. Eta jujur mana batal teh sih yuk. Heeh. Teu poe ieu mah teu batal, lamun kamari mah emang urang batal. Tapi hayang batal deui nya. Urang teu kuat. Ulah atuh ayunya. Pahalana eueuh ayu menang pahala lapar doang. Percuma. Nya si Amel ngajakan urang ka warung.
Ya mendingan dia balik ka ditu bawa sare di imah. Orang balik karek mandi Bu Haji. Ieu mah tuh udah ngaji, malah ngaladog heula, langsung balik. Orang tadi balik ti heula, soalnya panas banget di masjid. Ya geus orang balik ti heula, amprok jeung si Ame. Dasar kudu kena godaan setan. Terusnya Bu Haji, orang ti heula nya. Gitu deh, Balik ka nya, ditu ayo. mandi sare atuh. Mun puasa, kudu puasa, bener. Ayo, Teh. Ayo. Karunya we nya isnya. Cuma jelema na kos kitunya, babarian kena godaan. Eta si Ame mah nih asa ku nemen banget udah ge ngagodana isu nih. Ayo ah. Kita ke mana naon sih? Yuk, talina cara roplok. Emang marek nyair. Dari kersa kerwawadahan pan. Sungut siam nih kuat bau, abang kena puasa Sudah aku mate Ya, kerpeting sahur jeung naon sih? Puting saur ojeng paisan, Pais naon? pais dage. Dengan. Emang eueuna naon? Awa masih amat usaha. Eta menang masak sapais. Pamere itu tuh bikesi. Balager ayeuna mah alhamdulillah. Bager, Mak. Tangga teh ieu. Mah puasa tuh sih. Insya Allah sugan iem sampai kaburit. Ulah puasa wae mak, ari teu kuat mah. Masih kuat insya Allah. Lain diajakan si Neng ka dieu teh. Si Neng kerobo. Mah irasi malikeun baju jeung si Neng. Oh, teu hidung. Jauh kene lebaran oge. Nyari deket ka lebaran ge sok mararal, kita bajuna teh sok pamilihan batur jadi gara roreng teh ya mah. Ya engke ngerek neangan hele kok kore hele sugan aya tuh di handapeun anggol. Ngajual pare, oh atuh pare. Pare nanya geus eueuh iya. Teu bebenangan tahun ieu mah iya. Ah biasana sok loba oge pare emak mama kore teh ka incu oge. Nah, ulah sok ngomong korek kakolot teh naha. Pokokna mah lebaran ayeuna mah uing moal nganteuran ah. Teu kudu dianteran ieu nu penting mah kararumpul, sing sararehat, mah bisa meulikeun baju lebaran saker si Wardah. Ya heuh, balikeunna bajuna di emol. Di emol mah atuh mararahal teh hidang di nu liwat we di pasar ge aya. Jore baju baralel. Di pasar malam unggal poe Rebo. Embung baju garoreng marurah ah. Yang nu alus we cuma baju budak ya dengekeun. Baju budak sasetel ge 100.000 zaman ayeuna mah. Hayang anu 350.000 sasetel. Anak lurah meureunnan. Ma ieu mah di pabalatak geuning. Bapak ngarenankeun atuh. Boro teuing mah urang oge teu kaurus Bang Nini atuh. Tapi iya alhamdulillah emak rada apik ya. Sapukeunna meureun ku emak. Heeh. Uyuan ti Bang Nini pabalatak oge da wajar. Tanaga Nini. Komo deui ayeuna puasa, laleuleus, teu barang gawe. Beuki banget ngomong si ieu mah ampun teh. Ayeuna hayang meulikeun baju si Wardah. Lebaran jauh keneh. Kaluar-luar geuning keur naon si budak teh. Eta kamari si Iem cenah ka Imam Maodah kapanggih teh jeung Maodah. Geus ku kamari aya ka dieu Maodana bade nempo si Neng. Eta diajakan ka dieu Maodah. Nyampeurkeun ka dieu da. Oh, baheula mah ku aing diajakan embung, teu percaya cenah imahna pe rumah ku aing enak mah nek ngahaja aing malam aprok jeung Maodah ku aing dilelewean. Kitu hasil mah kos kitu tuh dah. Yo. Kamari mah bager mah rambutan ongko. Nya biasa. Nek lebaran, mau teu minjem duit meuli daging naon. Aing mah sebel da ka mitu hasiat teh da. Kos kitu, Maodah mah. Lu aing dibejaan kamari nya ka dieu embung ngambek majar teh cenah aing gede bohongna. Mere duit teu? Henteu. Entahan we duit teh kituna gini nini eta mah loba duitna ieu. Nya padahal mah Nyaho. jeung incuna mah nya. Nyaho lah jeung incu kituna ge si ieu mah anak hiji-hijina manehna mah. Ayeuna mah odah jeung naon duit loba teh diberekeun ka anak ka incu. Cek aing mah geus porotan ku sia da.
Dek lebaran deh komo ayeuna. Nya ku aing mau libere kudu aku siem. Nya copet teh ku sia cek aing mah. Maju ya aing si insap Teu teu insop geus kagok cek aing masih enak lebaran si iem komo ngadat yang meuli baju coba. Siem we si tanya pet. Tah, cek aing mah kitu papagahan si iem. Ya dengekeun. Ayeuna kita sia ngomong sama si iem mah. Meugeunan ka sia hayang meuli baju. Sia boga duit di mana? Oke, aing ngomong ke siem. Hanya terus aing puasa bisa batal ah. Rek balik heula nya. Heeh. Kade eta hutang nu 50 ingat. Engke lamun geus boga lah dianteran. Aya wae aing mah. Duan teh ka dia rek nganteran naon kitu jelema teh ah. Mak. Mak. Naon? Ya aya sangu, teri, jeung angin hasem rek dibabaliknya sa si Ahmad. Apaanan puasa meureun nanti hidang? Pusing teu kuateun, Mak. Mehna rek kulit cenah. Ogoan. Tibang teu barang gawe oge teu puasa. Eujeun ari barang gawe iem teu puasa oge wajar. Ieu tibang jelema nganggur meni kuat teu puasa. Ah, teu nyoteng, Mak. Boga salah kita hese diomongna, wingis capek ah. Aya angin hasem kajen dibawa. Enjung ah kaditu ah. Nya aing eta di banjutan kabeh mah aing buka sakeurna sih iem. Mau meuli dewe tuh kaditu kaparapatan loba nu dagang. Nya heuri nyekel duit. Ah, emang mah teu nyekel duit pisan. Nya aya duit mah. Terus mau inget dulu. Ah, teuing ka dieu deui. Heeh. Nah naon teh di banjutan wae. Ari akur kitu tah. Ulin ka imah. Manjutan nu aya di imah. Gedung oge beas di banjutan. Teu nanaon aing mah teu nanaon. Ridho aing mah ka anak. Ngaranna jeung anak. Tempo kolot. Mau barang dahareun di mana? Ngome. Saha anu kitu? Anak. Moal aya kolot mah kos kitu moal. Ari ieu piring saha sih? Nya piring aing. Goblok, meureun ieu siem. Nyato meureunan di dieu. Teu puasa meureunan. Hei, ampun tengan. Aya dengan sang urut sahur. Diluapkeun meureun ampun tengan ieu. Puasa teh kumaha sih? Ya buras meureunan aing saker buka puasa. Antong di jero teh kieu meureunan barang dahar. Goblok-goblok teh si Warkiem ampun tengan. Lila geuningan indung sia teh kemana meureunan ngaladog wae gere ah. Alah, antang teh si Neng ah. Karake udang. Karak udang Neng. Mama goles. Ya, Naon eta? ieu saker buka, aya sangu, aya angin hasem, aya teri huut, kabeuki maneh. Ini rasanya teh sia meni seger kitu. Ah, nya seger lah. Puasa mah. Buah-buah teh puasa di. Yeuh, puasa mah ulah sok males. Males teman tos ngaladog meureunan ah. Nya teh ti emak. Neng, Kajerokeun heula jeung aya Neng, hal kajerokeun. Mane puasa kere teh? puasa. Oh, awas ulah batal sia. Neng jeung aya. Neng dikumakeun ku aya ha? Oh, ku aya dikumakeun. Ku aya dikumakeun. Cengit kieu. Neng. Terus dibakan cenah si Neng. Enggak, set. Mane bau karbit geuning. Buset, bukan burung. Ini karbit mah. Kajero aduh kajero Apaan apa itu? kajero lain dikubahan piring maneh mah Manehna kudu lalaki ngumbahan piring. Ini ampun aing mah da kurma tinggalkeun ngaladog ongko. Enggak, geus di pandian cikene tadi udang hees. Nya budak mandi na kita make sabun acan. Pun. Budak lain mah pakai sabun mandi ngalah pakai rinso. Jauh itu aya rinso sabun colek ke sekarang itu nek ngebutruk budak. Buka salah kita rada euslem. Yang sih gebeg deh ya tuh.
Kalian pangagebegeun. Oh, naing mah. Asib. Kieu-kieu teuing. Jaba di masjid menikmatan pararana, skipasna di balikan deh. Tut. Ayo, encan. Hari. Ya. Untuk ngekasih bubuk. Oke. Aju eken teh sahur. Ya udah mah sahur. Oh, nu ngarak beduk di harapan kontrakan Eke. Tapi ieu menikmatan. Si anjing. Oke. Anjing kagung bisa. Ini semua bener Biasa. sok. Oke. Aju eken teh sahur keur peuting. Geus salah. Mal bener.